ngapalkeun ieu ajan urang. Ieu ayo ganti-gantian kayak ieu nah. Yuk, ari syaratnya ilmu aya baraha? Genap. Woi, genep gitu. Ih, pangdas aing mah 8. Woi, genap ngarang. Salah 10. Budak kenan bukaan. Woi, genap. Aing genaon. Iho anjing aing genap. Iho, aing pura coba tadongkeun barengan urang. Dak pira-pira rujung bae nya. Mun Mang. Ayo siap mulai. 1, 2, 3. Sholli wa salim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Eling-eling kasadaya ilmu anu mulya moal hasil rek timuna kali gaganap sarana kahiji sokot hatena kadua temen ngajina katilu gade sobarna kaopat cukup bekelna kalina pintar guruna kagenep lila mangsana eta kitu bertingkahna mun hayang hasil ilmuna. Udah aing mah muak. Woi, jangan bayu. Lawaris orang baik. Ayo teh. Aing deui ya kuari. Dit rukun udo aya sabaraha? Aing genap. Kumaha selawatana? Ayo barang. Rukun udu eta aya genep sadayana. Izin niat kadua ngembak beungeutna. Tilu ngumbah leungeun dua jeung sikutna. Ares orang lanjut teh. Opat ngusap sirah sautik dina sirahna. 5 ngumbah suku 2 nepi kana. Mumuncangan tartib rukun kagenepna. Woi rukun uduh wae ta? Hooh Bayu. Geus dah penutupan turun Qur'ana bukuna. Sadaqallahul Azim. Geura dak penutupan ih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa daiya wa abiyati abadani wa sifaya wa nuril absarin wa diaiyan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiyan wa abiyati abadani wa sifaya wa nuril absari wa diaiyan wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli. Woi, enggos. Turunan Qur'an orang salat Isya.